Nah aing kieu. Pengaruh udut aing lah. Wajib. Goblok sia. Lempang euceun kehead. Mana tayang mah? Udah kletik potong rombongan kieu lah. Orang gila. Oh ya sia. Aing udah kletik kan macam langung ka salat teh. Menal murti iseun aing kieu aing kamarana barudak tah. Ieu teh masalah kitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sholat isya beres, wiridan geus beres, bade uwe anu mah ka bumi. Pak Ustad, aduh, kasih mana Pak Ustad? Geus di masjid, ieu mah mabok wae, ieu ulah mabok wae. Leueur kita, Apa teh? leueur kita di dieu. Mabok beun geus ulah mabok ge di ceramahan ku Ustad, mabok teh goreng. Cari ka mana kan? Eka saung mang biasa. Oh, kan saung mah dekat bumi Ustad bila dekat bumi. Anak sekalian ya barang kadinya berenya. Oh, hayu Ayo lah. Ayam aing et. Kamu murad. Nah aing kieu. Pengaruh udut aing lah. Wajib. Goblok sia. Lempang euceun kehead. Mana tayang mah? Udah kletik potong rombongan kieu lah. Orang gila. Oh ya sia. Aing udah kletik kan macam langung ka salat teh. Menal murti iseun aing kieu aing kamarana barudak tah. Ieu teh masalah kitu. Ngeunah aing mabok ieu masalah ge areueuh deh kepikiran. Nih, Saha ieu? mana ieu Lin? Lina balik. Mangkukna wah. Mana naon gitu mabok we. Biasa mang meh Siapa ada kepikiran masalah. kolot kikituanan bucin-bucin itu jangan gitu. Sadidinya urang lah. Sama. Jakeun ka kolot manusia ya kurang. Jung. Awe soalnya awe ini. Bon. Sia kunaon, Bon? Hampuna aing. Awan ngalang tuh kenaon Bung ieu teh. Ayam dewek, Bon, can kapangikeun Ayam wae ieu mah kendai atuh Hayam kanyaan aing meureun aing kenaon ayam ya enak. naik ka mana? Saung. Nah itu orang ka saung lah. Yang baru dah awe lah. Aman si awe soalna. Heueur. Kan nepi ya ka saung lah. Heueur. Yang awas sasaha kan ini saung oge. Heueur sing kamara baru dah. Aku udah main kan di bajunya. Oh, Bang, ke perang daguan di dia. Aduh. Ngomongnya paling loh. Kamara, baru dah si awe si apong tara rumus bom-bom bisa masuk perangin lah si dia itu.
Eta enak budak kayak keneh we nu si Amin geus kolot oge eta kitu. Bil, naon Bil? Ya boy, Ngomong sorangan we itu tadi eta. ya teh si Amin geus kaera budak teh goyah kieu. Mabok balama sesemputan we mabok teh. Heeh. Di teng ditanya ke datang tenganggap itu ka urang teh urang kos naon gitu manehna. Si Amia ka mana enak? Jadi ini dibilang tingkah saung tingkah mana bawa nama ka saung ke barudak bawa nama. Ayo urang tangkeun ayo. Warah gitu kudu Urang warah teuh. eta dari jaga kolotna sok sieun kita diomongan heuh karunya gitu bisi gede. Ayo. Pas ya. Kemarahan itu baru udah ke arah reweuh kieu guys, si Awe, si Apong, Bom, bisa masuk terangin ah, ke Amang ini arah reweuh deh. Tungguan lah gitu lah. Tungguan ah. Mana aing jelema teh ada reueuh, aing biasana rame di dieu teh. Sia nih minggu keluar. Aya geuning sia. Cai itu udah ke tiru kamari kan. Ih, sia Emang ya? Ih. Parah nih kan seureun namanya. Anak paling gawe segitu. Heeh boy teh mah kudu diwarah boy. Dan nama geus areueuh tuh budak kena ke kituanan mah. Heeh, ieu mah urang bejateun ka kolotna lah Oh sekalian. mana teuing eta kolot namun apalin budak kena teh kudu galaknya eta. Mang eta geuning aya di Mang. Heuh nya bener sih urang pasti ka dieu. Budak teh. Mang, Ayo urang sabarkeun deui. Mana naiknya dia Sia kernawan. Tahan nih. mabok mang gimana? Aduh, jika balik gawe teh karena mabok gimana? Deka. Si eta geus teureun aneh ayeuna. Mabuk segala juga. Mana kieu tari isin aing mah ih. Lain nih eta maneh Carikan mang lah. kunaon kituanan budak teh geus areueuh kituanan teh. Malidengnya mual mang. Lagi kurang secara kan harus ceri lagi. Mana teh kolot mana apaleun teh kituanan. Bicara iya. Naon teh? Iya nanya iya Nah, kemana peraturan mana ya warahan nama orang-orang mah geus kolot lah ibaratna mah ieu budak teh. Geus kolot tapi berarti itu kumaha nya kelakuan ka si budak. Enggak salah orang rukiah ya budak ya. Kudu rukiah ya budak. Ayo bawa ka ieu abah dukun si kubali dua. Ming, ya tadi tanya Ming, astagfirullahaladzim kita, bicara, Sok ganggu wae batur teungeunah. emang mah bener emangnya, Berarti ceramahan ge, emang karunya sadar, keselen ini berarti ini, dan ngali wujudan teh karunya teh budak. emangnya ada Ya, mesti, tapi aku disebut apa masyarakat kemudian geus Ayo teh kalau arti yang lebajel mati makin hari balik ka aing mah. tuh, nyan, ceramahan kalakah balik, udah, budak mah lain teh gimana ge keur kitu mah. mal bener, mal kita mah, Benar, udah kelembar ka urang urang geus Lain henteu teh mah, saha wae nu sok kituan keneh teh. ayo urang mah geus henteu mang, selila, seureun, Nah, Pastian, Bro. nah. orang sok ditarekan wae ku amang kita, jeung Pak Ustad, Karena mau kirim mah kudu diwaras yang di Yahudin juga di bawah dia gitu cuma kepakan hiji. Murad. Nah, sama. Bong. Bos si Murad tuh, Mang. Muratnya saha Eta mang pipiaraana, kanyaana, Oh, menyet bekas ya. saya lain menyet bekah, ayam. Ayam, Mang, yang urang yang kanyaan urang sayangan piaraan. Aduh, teuing ngali. Saya nang hayam adu. Heeh. Mang teh jual teh kasih Cecep. Oh, pasti teu boga kanang teh eueuh. Tapi ngomong ngerek dijual jadi. Nu jadi teh si Cecep teh tadi ke ka imah urang era, tadi si Cecep teh ka imah. Mana ayam teh nage? Nanti boga yang urang leungit cenah. Kade dicopot ku si Aming tadi mabuk. Jeung meuli eta minuman. Bisa oge sok tenteu bat. Nanti si Awe, cek si sekarang mah kamari si Awe mah ayam urang teh. Awe mang kamari, Cawe. ditangani can kapange jelema ieu awena. Dua poe yang beureun tadi ayeuna. Urang teh diinjip we Mas Cecep euy kan tadi mah ditutupan yeuna euy kandangna. Tadi geus di tanggal luhur. Tuh kan si gerbang kandangna teh nu tutupan. Atuh ayeuna mah hayu si Awe atuh.
nyata unggul di tangan oge. Si awe nanti. Tahu teh. Tapi orangnya mau akan nuduh ke si awe. Pola kasih Cecep. Kandangnya ya ul. Karena kan kandangna Cecep si Miskar mah. Si awe ngajual kasih Cecep ngajual hayam lagi 100.000. Mau orang akan jual 200.000 ke si Cecep teh. Jual 100.000 nya. Tuh dijual 100.000 mun bener teh mah ke si awe. Gitu siapa mah. Pong anu mah pinggannya anak pamajikan pong panennya geus kawin meureun ayeuna. Pendeknya Jangan aja duit tak pemajikan pan eta teh. Cokot teh. Hapun yang meureun. geus lah masalah hayam orang moal teh dah. Karena mah teangan hawe, teangan ka Mang siap lah. selama lakukan dosa saha. Orang baliklah. Boy, mana balik ke nama? Ayo, Pamajikannya senunguan ya. Sarua. ngelakuan kan Kurang ke pedal Ya. Bang. Mana nih omat nya? Kan orang malah rabok ya. Ieu mang kan Si Aming kan. Tara ya nama. Si Aming pangwarahkeun ieu bodaknya. Kemararane gitu batu-batuan sa bijakan ka Pak Etre mang lah. Main mah pertama lah nyampe kolotna nyahueun lah warah heula sugan we. Sadarnya belanya. Mang, ayo mang. Oke orang ka dieu deui tamu eta. Siap. awe we ieu mah si awe. Mabok nih. Biasa maneh nu mabok, maneh geus eureun si Aming nu mabok. Nah, ini Aming ya. Mabok si eta. Bisa si ieu ye. Tara eureun mah. Nah, aya di si Aming nu mabok. Bukan jadi warap amang jadi duaan kan. Mang Gube jeung Mang Koboy. Terus Diwara di mau gitu cu gituan tadi udah dengekeun jangan tadi. kita mah mabok. Saya tahu gua bisa diwara pom gitu. Oh ya? Aslia. Jailan we. Korek tapi si amang etanya diwaramenya juga ngawarok sama eta mah. Si Amang brutal Tanyana tadi. pan heueuh eta mah. Maneh ge digebotnya ku samping Bener, kita. ini jadi gebot lah sama eta. Galak sama eta mah. Geus bong, tong pikiran berat mah lah antepkeun, ikhlaskeun. Rat. Rat. Keluar. Tuh, Ya. biasa anu aya keluar. Mang, saya eta mang. Lain urang mang, saya eta tah. Ah, maneh we ah. Ieu mang tah. Ya teh jam sabaraha? Garane kene wae teh. Emang si Murad eta panggih mah. Emang can kapanggih keneh? Tan mang. Lain, aing mah penasaran. Ya. Di kamari Ya, urang keur lewat. Aya nu nimpung. Hah? Aya nu nimpung kana sirah. Naon Aqualis? Si awe mah maneh nu Oh, nyepakna. eta mah si Awe mang, si Aming, eta mah si Awe mang. Nya. Salah Hah? berarti mah main lupa. Lamun salah mah moal lupa. Can ekan meureunnya. Can kapanggih. Can mah. Ting, mang cabang teh biting ngulangan si Murtad mang. Murtad. Kehet. Murtad. Maneh Murtad mah. Salah katanya. Tukang mabok. Tuh ya tukang mabuk pan urang geus itulah main mah. Ah, sia. Geus itulah ayeuna mah. Tuh sia bau hasil ka amun mereka tuh bau alkohol. Tadi si Aming eta mah mabuk mah. Maknya. Hah? Si Aming eta mah mabuk mah heueuh. Bener tuh. Salah samarangan ngomong. Pan di dieu urang si Aming kurang si Aming dicokot cairna ge karena di teu kelah. Kemana ya teman-teman? Ting, jadi makan di kelah ditu. Oh, tadi teh orang teh ke dia teh. Gak nanya dia teh aya naon teh cuman gitu. Akang itu kan mang Oh, ditanggung bukan sama jadi sama tuh keluar biasanya. Cara gandeng itu keluarnya. Sebenarnya Bener kan lah atuh mang eta aduh. Buru-buru teuing meureunannya. da marane garane wae. Kita gantung. Amingnya teh teh. Si Aming nama mabuk mah. Bukan kebiasaan di pagawean teh teh nya. Kadieu. Bisa beja di dia bang soal itu. Pan diwara tuh gede mah. Usahaan. Mang Kube jeung Mang Koboy. Oh, aya kitu mah. Aja pan kan dieu. Oh, baralik gawe. Heeh. Jadi cenah ka diri ngontrol di cenah si barudak ngarinung di cenah. Oh, beja.
Bulan ke kata dengan orang yang paling dikebul lembar bukti itu. Ambil geus di warah mang ah. Gitu wah, kita Cuek mainnya. jadi selamat torek tadi mang. Panyur kuduna udah. Tuh kita mah kudu ku aman di warah mang, sama tim Pak Ustad. Tuh, Ustad kamu Ustad. tim Bima cenah gantilah baju biar bareng dihilir. Lebih baik di musola teh. Sebenarnya duaan aja. Duaan heeh. Bisa awet dong. Ini memang sampai teh geus 2 poin meureun ayeuna nya. Eueuh ngarumpul di dieu teh. Tapi kan tang usaha Si Apong ke detangan awe. ulah waka ayeuna mending keneh dedenikeun we lah bisi lain heuh nya. Nya urang teu nya. Tuh bae mang lah. Duh, ade satong kaneng deui. Wah, mang lah. Cincin rowe lah. Dua andi. Gede mana dia? Ah, balik ah. Gede. Jeung maneh ge urang ngomong sok tara nyambung jeung maneh mah nih ka. Jeung maneh dia jeung maneh dia. Sallallahu ala Muhammad. Sorangan euy sieun teh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ayah urang menang Kurang. lumayan ya siuna jual hayam teh oba yang mah biarkan undur di nolak lumayan sia jual hayam teh mana Murad 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 sawe Murad Murad